Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten abdi tiasa hiji kertas aja bade ngerjakeun tugas wawancara. Dupina nami Bapak saha? Bapak Toyib, Ari Bapak teh asli orang mana? urang dia kertas kerja. Bapak sok bicara naon? Tasa banget ieu kok sakurung ya, itu ya kurung. Bapak sareng saha di dieu? Sareng Mang Aco di mah buaan, jadi mati sintes aya gitu. Bukana sok tahu sabaraha. Ukuran jam 7-an ya awalnya. Tutupna jam Jam sabaraha. 4, pare jam 4 mah gitu. Sok pajeng sabaraha rata-rata sadina. Nah itu hari soal pajak nama masalah dari tanah maling tadinya. Soal pajak sok pajak dari tanahnya bisa gigi gara-gara 50 gitu-gitu puluhan 50-an. Hari ngadamana tina naon? Awi awi kait gitu. Bapak sok bicara di mana? Soal kaki amis nih kan. Oh, menantu semoga dagangan Bapak laku. Hatur nuhun. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.